mana jika dajal? Bae alus dajal mah gede. Cabokan ni jiji sih nyebutan koloting pamali jangkar sirit sih teh. Tah si ucok mang pangelana mang nyebutan jika sapi jena. Ari mana bieu nyebutan jika dajal. Udah mana mimitian ket. Geus kieu ya nama. Sok suwiteun nu menang main pangelana. Suwiten. Tah si Ucup menang geuning berarti si Ucup pangelana. Pencet X Ucup belet sih mah dia kan kuaing ah. Ih hayangan ih. Itu mana di udak batu sih teh pencet X bisi pae hulu. Mana we hulu ruksak ucok. Bodoh ada bakal pae geura di bejaan kurang mati ngali. Gara-gara mana ucok kayaknya jadi paewe sih mah. Nah, makanya jadi nyalakeun ka urang jawaban tadi kurang di bejaan cup pencet X cup. Dapat dagong mana mah. Anak si Saep atuh. Tuh siapa nyebutan di kolot ket. Setik rusak kusaha ngaku. Tah ku si Ucup mang bieu dibebetkeun mang. Waduh mang ku si ucok lah. Lumayan panggelana sah bieu. Nah si ucoknya kemari mang waktuna di tamahan 30 menit. Ari mana kamari sajam sih ya. Apal ti maneh ulang ge sok. Biar kayak kita mahan di 5 jam mang. Fitnah ket sih mah.